Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Masta Abdi Septira Munirah di kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngawawancara pundiang. Kangge tugas wawancara bahasa Sunda. Mangga tepangkeun. Nami pribados Ibu Dewi Ukasa. Naon padamelan ibu teh? Ibu rumah tangga. Naon wae dampak Covid kana kahirupan urang satopoe? Dampak COVID-nya paling agung mah karena perekonomian. Terutama karena sekolah oge kirang sae, janten aya daring, kirang kamurang kalihna kirang mengerti gitu. Cara nyegah Covid teh kumaha ngumatkeun ibu? Cara mencegah COVID kedah sesuai protokol kesehatan, terutama pami keluar, kedah nganggo masker, kedah cuci tangan, sareng kedah jarak jauh sareng anu sanesna. Kumaha pendapat ibu ka jalma anu ngalanggar protokol kesehatan? Anu ngalanggar ke protokol kesehatan mah nya kesel we, soalna anu sanes tumut ari ieu ngalanggar janten dampakna kanu sadayana jalmi. Naon harapan kapayuna sabada Covid-19 leungit? Ya mudah-mudahan perekonomian urang ayeuna langkung sae deui. Terus karena kesehatan oge langkung ngajaga. Ya kitu panggilna sakitu. Sakitu wae wawancara abdi sareng pundiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.